drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ada kamari ayah naonnya? Perasaan bunda mah anu gelut. Tapi sahanya. Kenapa menawan yang kadi orang tanya kenal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kang, mulai tawabar tas iyo kadi teh. Iya, Haikal teh mau bikin surprise ceritanya, Bun. Nih suka biasaan pisan iyo. Si Haikal masak surprise santai. Satu kurang kecil kalau istirahat. Mohon Bunda. Kalah Haikal. Ada Haikal teh capek tuh. Ente Bunda aku naon kitunya. Bisa ente lamun ke pasar iyo Haikal. Pameseran iyo pertopingan sebelah bunda. Oh, tiasa. Hampurannya iyo Haikal. Nembe datang ke situ tadi aku bunda. Nggak apa-apa kok, Bun. Namun atau ada gitu mahnya. Iyo, lu sarang artos nanya. Yo. Oh, mohon atuh Bunda mun kita mau abi ka pasar heulanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mun solehnya atau berak Mahnya. Lanjut ke dulu ya. Dahar atuh seneng mana temeni kudu bari nyawa HP-nya. Ini naon sih? Seneng, mana apal teu? Apal naon mah? Tak jadi katang, budak mah teu kudu ieu teu kudu hayang apal urusan kolot. Di, kunaon sih si mama teh pararuguh kitu? Eta sia Neng, cepopon eta gelut jeung Bu Imas. Anu bener ari mamang, aya teh videona Neng hayang ningali. Ya eueuh atuh mana teh bari ngejang naon ieu? Videokeun anu gelut mah dipisahkeun lain divideokeun. Terus kumaha mah dipisahkeun teh eta teh? Henteu da misa sorangan. Dengan saya teh anggeuskeun dahar mah ka warung si beunah heula. Har, teu parugu geus cuma malieur. Neng, sabokeun nya ieu lamun geus anggeus eta dahar? Nih, nah jadi ka Neng nih tuman. Naon Neng? Henteu man. Kadanya ieu poho sabokeun? Iya. Nih riweuh. Jajanan baru. Serba ada. Yuk jarajan. Haro bunda poho ada minyakna teh banyak. Banyak wah heula si Haikal mana HP bunda? Duh si bunda meni rajin eta we geus muka warung. Nya rajin atuh mah Neng. Apanya cek peribahasa ge sedikit lama-lama menjadi bukit Banyak. Nah, si bunda sok tara nyambung ari teh. Ngan tumben ieu runtuyan hungkul. Sebelahna eueuh. Jualan atuh mah Neng. Tapi ya tehnya pertopingannya can datang. Naon nama anu nganteran ieu teh? Menya lain mah Neng. Lain anu nganturan ieu, tapi nya bunda teh minta kasih Haikal bieu teh karek ini can datang. Oh, gitu. Tapi eta si Haikal irah ka dieu bunda. Ieu mah Neng cikane eta si Haikal teh. Karek nepi eta teh langsung dititah ka pasar. Menya betul mah Neng. Nah, si bunda kuat ka kabina-bina kitu. Eta si Haikal karek nepi geus dititah ka pasar. Menya bae atuh mah Neng da si Haikal oge dae kun. Menya. Naon eta ibu-ibu? Wah kieu geus ngarumpul. Ngomong ke naon ieu? Eta we si bunda nita si Haikal geura karek balik ke dititah ka pasar. Kela. Ari si Haikal teh saha? Manya bu era poho digeuning si Haikal teh incuna lanjut bawa bunda. Eta. Hah? Kumaha ieu teh maksudna bunda? Barang mah teu paham. Mana paham teh? Henteu. Cing atuh bunda jentrekeun anu bener ieu teh kumaha si Haikal teh saha? Manya. Ge atuh deh kunya. Jadi yo, bapak bunda teh kan boga lancuk tah. Lancukna teh boga budak. Budakna teh boga budak. Nah budak eta teh si Haikal. Manya, paham tuh? Masih lieur da bu era mah ieu teh. Seru mah maneh ge da bu era. Manya, kieu atuh gampang namanya si Haikal teh alo bunda alias keponakan bunda. Manya. Oh, keponakan si Haikal teh. Ngomong atuh bunda meni teu kudu ngajelaskeun riweuh lah si Haikal teh keponakan kitu we cukup Teuing si bunda mah. Tapi bu era nami toha eueuh ieu teh di kandangan. Manya, we da domba nya mitoha bu era teh di kandangan. Coba alay ngomong. Nya bisa atuh bunda. Apa nanya biasanya geus kudu dilepas liar ka dieu. Ka mana enak eueuh bu era? Apa nanya mitoha bu era teh balik eta ka pendopo. Oh nah balik Bu Erna diusir ya teh?
Henteu mama neng mitoha Bu Erna mahnya lamun diusir ku Bu Erna kadon balik ngusir eta teh. Terus nah eta mitoha teh balik Bu Erna. Apaan eta teh parearea omong jeung haji burung mitoha Bu Erna teh. Pak ieu paloba-loba harta. Terus mitoha Bu Erna teh eleh balik we ka pendopo eta teh kitu. Oh gitu eta teh. Tapi dek balik deui moal eta mitoha teh. Ngomongna mah eta teh rek balik deui. Tapi kahang Bu Erna mahnya beungeus ka ditu tong balik-balik deui. Sebenarnya yo, aku malas tenan mulih nang kene. Malas aku ketemu wong edan. Kalau bukan gara-gara Erna, aku orang bakal balik nang kene gen. Ibu, budak teh nanya yo, ada kamari aya naonnya asa aya ribut-ribut gitu? Nya, buna teh apa nanya si Popo jeung si Imas teh garlut eta teh. Kok koyo Erna yo suarane? Bener Bu Erna yo. Bener Buna untuk percaya namanya tanyakan ke Mama Neng. Bener Mama Nengnya. Erna. Kowe iku yo mertua mulih kok ora disambut. Menantu macam apa kowe iki? Malah gosip-gosip gak jelas toh. Daerah mah enggak gosip ini teh Ibu. Cuman ini lagi ngobrol aja. Alah, udah percaya aku. Mulai sekarang. Iya Ibu. Cing atuh Bu Erna lawan sekali-kali mah eta mitoha teh. Lain tah hayang mah Neng, hayang di jero hate mah ngalon mitoha teh. Tapinya Bu Erna teh sieun doraka. Terusnya mitoha Bu Erna mah eta gini, playing victim. Sok nyala-nyalakeun deui lamun disalahkeun teh. Nya, tapi Bu Erna nya, kamu juga malah ngajak Erna ngobrol terus toh. Erna, pulang. Awas koe. Hei ibu-ibu, Bu Erna ti payunnya. Dialog sama ayo. Hayu Bu Erna. Geus tuh Bunda Mama Neng mulangnya. Hayu kalau Neng. Naon di atuh ieu teh Bunda Eta ari si Popo jeung si Imas teh gelut teh gara-gara naon? Iya Bunda, peda eta si Popo goreng usaha si Imas. Nah, jangan goreng segala eta si Popo lah. Maunya, emang saacana eta teh aya masalah naon? Teuing Bunda nya eta Mama Neng kita apal. Oh gitu, nya geus atuh jugrek balik Mama Neng. Hayu atuh ti payun hayu. Hayu Mama Neng. Mana cenanya si Haikal teh balik-balik. Telepon heula Mana apa Bunda nya di jero kitu? Aduh. Murah. Mana si Jasmine teh nya? Engko dek kadieu cenah nonton zombie, tapi wae geura. Cing Neng pindahkeun eta channelna kana film si Ica. Moem nih Neng nonton zombie. Eta anca mama bisa tinggalin sok buru pindahkeun. Nah si lemet. Iya. Tah geus tah. Dek ka mana ari mana ieu? Moal lajo bareng? Moal. Nya geus ari moal mah. Har, nah ya masih gopi geuning. Nonton Mana ya Jasmine teh eueuh meni tukang di dewa Meni bindeng gini suara aku emang lagi musim gitu. Neng. Tah geuning meni lapisan kamu ditutungan ku Neng teh. Ya maaf aku tadi kasarean, hayu tuh orang nonton. Teu bisa. Nah, teu bisa. TV kamu rusak. Henteu sih eta ge ari rusak mah cuman ieu geus dikuasai oleh penguasa jalanan. Oh, terus kumaha atuh? Di imah kamu ya Yumi nontonnya. Kamu ngehina FNL sih maksudnya Neng. Kan di imah aku mah ya TV naga TV tabung terus make set top box. Jadi tuh bisa nonton Netflix jeung YouTube. Masih? Oh nya ganti atuh Jasmine kamu teh TV-na kaos TV Neng jadi bisa nonton YouTube di Netflix. Yang naon diganti gitu ge masih kena berfungsi. Tapi teh bisa nonton Netflix kan yang YouTube percuma. Ya kan bisa di imah kamu. Ya tapi kan lamun si mama keur nonton teh bisa diganggu Jasmine. Jadi teh bisa nonton di imah aku. Oke nya. Terus sekarang gimana atuh kita menontonnya? Geus atuh urang di Jasmine nontonnya di bioskop. Kumaha? Guys, kalian mau ke bioskop? Henteu temen sini hungkul we. Oh gitu. Jasmine kemarin ada kajak Ica foto bok. Nah acan wae. Hayo si Jasmine tadi ku si Ica. Kumaha tuh Jasmine iya teh jadi henteu. Ica soalnya geus mere lipstick yang foto bok hungkul. Enggak jadi. Kenapa nggak jadi Jasmine? Ica padahal udah beli lipstick loh. Lipstick Dior. Kenapa ya Neng nggak jadi ya Neng? Kenapa Neng? Nah Kak Neng.
Ini cina Ica potobokna cina eueuh ayeuna mah bangkrut jadi nutup gitu. Jadi nutup we gitu. Oh gitu ya. Ya udah atuh kalau kayak gitu mah nggak apa-apa. Tong pundung atuh Ica kamu teh. Enggak, Ica mah nggak pundung. Hag si Jasmine si Ica pundung. Ini bewe tuh emang kenapa gitu? Mana Ica teh udah bela-belain padahal mah uang tabungan hasil rongsok sama Ica dibeliin lip tint Dior ke Sephora malah nggak jadi potoboknya. Ica sedih deh. Ari kamu Jasmine karunya si Ica juga itu minta maaf ke si Ica. Minta maaf nah udah kemana salah kamu nu salah mah. Nah aku nu salah ieu teh. Iya kan kamu atau anu keceplosan. Tapi kan di awal ge kamu geus oke Jasmine ini tiluan. Lamun kitu mah atuh kieu Jasmine nya lamun ini tuaan tong diajak si Ica. Ini naon sih? Ya gimana atuh udah uang aku nggak cukup. Baru jadi lagi bewe atuh udah terlanjur nih antepkeun si kamu. Ya lamun geus terlanjur tinggal minta maaf. Naon sih saya piraga minta maaf? I'm sorry gitu. Nih. Dah kamu mah gengsi paling oge. Enggak ya, aku mah enggak gengsi. Aku cuma malas aja, weh. Ngomong we gengsi buru susul si Ica kamu teh. Iya. Kamu mau minta maaf sama Ica ya, Min? So atuh Jasmine atau mau si Ica na aya di hareupeun segera minta maaf kamu teh. Iya Isya, aku teh mau minta maaf soalnya aku teh kemarin nggak ngajak kamu foto box. Oh iya, Min, Ica juga mau minta maaf soalnya udah pundung sama kalian. Enggak, Ica, Jasmine yang salah mah. Jasmine minta maaf soalnya nggak ngajak Ica foto box. Enggak, Min, enggak, ini mah Ica yang salah. Enggak seharusnya Ica teh pundung sama kalian. Ica minta maaf ya, Jasmine. Nah, dua nana anu minta maaf ieu teh. Jadi anu salahna sahanya. Oh iya, Min, kala ada, Min. Oh. Iya, ini Haikal. Suaranya gimana lupa. Nah, iya teh dua nana minta maaf. Dah. Oh. Tar. Apa teksnya? Maunya bu anak pokok yuk. Apaan saya? Di mah kamu ya tuh Yomin nontonnya. Iya suaranya gitu. Apanya si Haikal teh? Anakna, incuna. Apa jadi lagi? Maunya bu anak pokok. Bapak boga teh, bapak boga.